Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patuang deui pamirsa, wilujeng menjalankan segala aktivitas anu nuju ku urang dilaksanakeun. Mudah-mudahan sadayana masih dipaparinan kesehatan, sehat lahirna, sehat batina. Eta panginten anu dipikahoyong ku urang sadayana pamirsa. Atuh simkuring baris ngalajengkeun deui nyaeta caritana atanapi judul anu nuju digarap ku simkuring teh nyaeta Durian. Kumaha pamirsa, parantos duwi ka mana kamari teh nya. Tapi sateucana mudah-mudahan sadayana tiasa ngadangukeun, tiasa nyimak naon anu aya dina lebet carita ieu. Atuh simkuring ngaturkeun nuhun kanu parantos ngadamel carita ieu nyaeta Teh Komalasari anu mudah-mudahan anjeunna salamina dipasihan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh biasa pamirsa dong ieu teh dicadakeunna teh ku Mang Adul. Sareng mudah-mudahan sadaya tiasa ngupingkeun tur tiasa ngamaknai naon anu aya di lebat carita ieu. Sumangga pamirsa, urang lajengkeun deui caritana Jalil sareng Asih. Harita waktu isuk-isuk tongeret reang hayam kongkorongok sora-sora sesatuan anu biasa dina waktu isuk-isuk rame di sarada mapaesan kaendahan nyaeta Kampung Cigeuris. Harita kacaturkeun Asih anu waktu poe kamari geus papanggih jeung Jalil. Anu Jalil teh meuli kembang nyaeta kembang mawar anu jang ngahias imahna. Asih oge harita geus mimiti timbul perasaan sureser, perasaan deg-degan waktu papanggih ujung Jalil. Kumaha pemirsa, urang lajengkeun deui mangga karupingkeun. Asih harita inget kana bahasa indungna anu nanya geraneangan batur hirup. Ngagarentes Asih teh. Nah, abet kuring ngerasa deg-degan sanggeus panggih jeung Kang Jalil kunaonnya. Gitu bahasana Asih anu dina waktu harita. Kacaturkeun Asih dina waktu harita biasa keur ngalakukeun pagawean manehanana nyaeta nyebor kembangan anu aya dina taman. Henteu sadar Asih teh ngalamun meni anteng nyaeta ngabayangkeun babahasaan indungna jeung babahasaan bapana anu keur manehanana mah nyameureunana geus dewasa, manehanana ge kudu nembongkeun jati diri ka kolotna. Asih teh kudu boga batur hirup kitu dina pikiranana Asih. Harita Asih keur anteng ngalamun teu kanyahoan aya anu uluk salam nyaeta biemeh tatanggana anu aya kaperluan oge ka manehanana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Asih hampir meh-mehan diguling manehanana harita keur diuk dina kursi reuwas ngadengi anu uluk salam. Waalaikumsalam. Aya naon Bi? Asih harita nanya ka Bi Emeh anu kakara jol nyaeta kasaungna anu aya di Patamanan eta. Henteu bibi teh nemeh teh ngalangkung, tapi nya Asih teh katinggalina keur ngalamun. Matak ketong dilamunan wae. Tah isuk mah nya Asih bawa ka dieu hayang ningali ibi calon nyai teh. Gitu eta Bi Emeh kalah nanya ka Asih atau nyarita ka Asih hayang apal calon anu bakal kanyi Asih. Ah si Ibi mah sok kitu, can aya Bi calon abi mah, tembal Asih. Bari seuri Asih teh. Kacaturkeun di imah na Asih nyaeta Kang Soleh jeung indungna Asih harita oge keur ngobrol. Nyaeta ngobrolkeun Asih anu geus sakitu dewasana manehanana can hayangeun rarabi atawa boga batur hirup. Harita Kang Soleh nu ngamimitian nyarita. Makna nya si nyai teh geus dewasa. Kahayang bapa mah da teu apal ari umur mah. Sok bisi bapa teh ponok umur dipanggil ku nu kagunganana boh isuk boh pageto. Kahayang bapa mah si nyai teh geuat rarabi bari kalayan cocok kana nu dipikahayang ku manehanana kana nu dipikahayang ku bapa lamun bisa mah. Itu Kang Soleh nyarita ka indung. Nya heueuh atuh bapana saha anu teu hayang anu saloyo jeung urang sarerea kahayang kuring oge kitu bapana. Kitu tembana indungna Asih. Tah gancangna carita Asih oge balik ti Patamanan nyaeta manehanana arek bebersih nyaeta ngalaksanakeun salat asar. Harita kacaritakeun manehanana geus ngalobrol deui anu tiluan teh. Nyai ka dieu sakedeung. Bapa aya api obrolkeun deui. Naon Bapa? Sok rareuwas abdi mah, tembana Asih. Tong kudu reuwas Nyai. Bapa maneh teh ek nyarita deui anu rada dines ayeuna mah. Kitu indungna oge milu mairan. Nya hidup teh geus dewasa, hidup teh geus manjing umur. Bapa teh geus kolot, teu apal Nyai umur mah. Boa bapa teh isuk jaga ninggeto mah dipundut ku nu kagunganana. Matak gancang geura anjeun teh. Geura milarian atawa mudah-mudahan mah aya anu datang ka anjeun teh, aya nu mikeharep ka anjeun teh. Kusabab bapa teh geus kolot. Bapa teh geus citu kuis, umur ge geus leuwih ti setengah abad teh. Kitu bahasana Kang Soleh anu nitah ka Nyi Asih gancang geura neangan keur batur hirup. Pamirsa, urang tunda heula caritana Asih anu keur ngalobrol jeung Kang Soleh teh. Kacaturkeun harita Yayan.
yayan di imah ulang jentul nyaeta mikiran bahasa asih, sora asih, manehanna teh geus mimiti boga rasa nyaeta lamun dibahasakeun mah boga tresna, boga kahayang nyaeta kaasih. Nya kuring teh asa kararieu ayeuna mah. Nomor hiji nama kuring teh erapok kumaha kudu ngamimitianana. Lamun kuring nyarita kaasih nah kuring teh ditarima atawa moal. Jalilah ngagerentes sakitu. Gancang ning carita jalil dina waktu maghrib, dina waktu memeh maghrib eta jalan-jalan nya kahareupeun imahna anu ngaliwatan kana patamanan atawa imahna asih. Teu kahaja harita asih keur diuk di papaliun. Harita jalil ngaliwat kapas hareupeun imahna pisan. Ceuk hate jalil bari ngaliuk ka asih, itu geuning nyi asih teh aya di imahna. Nah kuring teh datang ka imah atawa datang ka taman. Kuring arek terus terang lamun kuring ek miharep ka nyi asih. Pemirsa gitu geuningan caritana jalil teh arek nyarita cenah ka asih yen manehanana ek miharep atawa boga katresna ka nyi asih. Eueuh pemirsa kangge sambungan caritana mudah-mudahan anu carita kalima sareng salajengna tiasa ngalajengkeun deui. Mudah-mudahan tina cerita di luhur urang dipasihan arti atanapi makna. Sakitu wae ti sim abdi atanapi ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.